Urang teh wajib percaya, hei dulur abdi sadaya, kadawuhan anu mulya, dawuh Allah anu kaya. Sadayana bakal nyorang asup kana hiji liang, bakal tumibaka urang, disimpen terus di ruang. Ngan tapi sateacana asup ka eta tempatna, ngasaan dina waktuna, pisah raga jeung nyawana. Anu disebut namaot, henteu budak henteu kolot, dina waktuna rek maot, aya nu ngarasa repot. Di dinya sagala poho, panon moloto tenenjo, sanajan ditojos peso, hila putra sareng bojo. Karasana kersakarat, ripuna kaliwat-liwat, pikeun utara ibadat, dipaksa ku malaikat. Keur nu kafir mah dicabut, keur nu iman mah dijemput, keluarga cerik ribut, bari cipanon muruluk. Saacan arwah kaluar, seueur anu henteu sobar, kulawarga singgaloar, anu sakarat mah lapar. Halab pasti karasa, haus leuwih ti puasa, pikeun anu loba dosa, rasana asa disiksa. Teu waka dikaluarkeun, ti neraka dipisahkeun, eta arwah ditempatkeun kana hiji pitempatan. Tempat jalma nu doraka, nu katingali naraka, sabab pantona dibuka, kaduhung gawe doraka. Eta calon mayit bingung, kasaha men tapi tulung,
bongan keur hirup adigung henteu nurut kanu agung. Kumaha atuh ayeuna kaduhung kabina-bina sabab gesep waktuna ninggalkeun alam nu fana.